Ayeuna dikeun ceuceuk saanak incu Sabonoroyot keur ngaliwet tuh. Ieu keur nyian balado entong tuh. Tuh. Balado entong. Wah, emang teh bisa masak, kudu kendeng dijahit. Ieu teh saanak incu Sabonoroyot si emak gitu tahnya. Tiap minggu mah riceu jeung recok gitu di imah ceceuk teh. Heeh. Nya. Tah anu tadi mah daging entong, tah anu ayeuna mah sabangsaning jengkol, kangkung, tahu, jeung naon itu teh? Asin sepat. Tuh, nya. Ieu deungeunana tah ieu mah keur nyambel goreng. Tuh. Dina katel hideung da osok dipake wae di hawu nya. Unggal poe Minggu Sabonoroyot dikeun imah emak ceceuk mah kitunya ngararumpul. Gitu tuh. Ieu mah bagian di dieu tuh nu sararantai. Sare deh nya. Tuh, budak bujang di dieu santai di tempat paguron. Tuh. Gitu we kagiatan di imah ceceuk mah kitunya dikeun si emak mah. Loba ieu. Loba balad baraya gitu tah. Berbeger mino tiga nama tuh. Wah, sahanya atuh. Ieu mah fans ceceuk. Tuh. Ieu keur ngasakan balado entong ieu teh tuh. Da hayang ngaliwetna jeung balado entong, jeung asin, sambal, teh. Sama bersukaria we kitunya saminggu sakali gitu tah. Tuh, ieu si Kemar ieu mah itu adina, ieu lanceukna. Batur mah ka restoran, urang mah kumpul we di imah kitunya. Sararea. Tah ieu chef entong da ieu teh chef.